Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jejara carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya sok sanaos dongeng wasajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kandongeng emang di mana we aya mugi asadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarekeun sagarupinanya tong hilap wirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mang oge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kaparayun sadayana. Curelat narajang ka kita padina tata kedak ilmu silat maung kahiangan panarajang kilintung pohara garangna mangrupa panarajang anu utamakeun karikatan kacepetan cekaran ramo-ramo leungeunna anu ngadadak sareukeut teh mangrupa ancaman anu ngabahayakeun. Kita apa anu geus apal deui kana kahebatan musuhna kentak nyobaan ngimbangan panarajang dina tata kedak ilmu silat Garuda Ngelayangna anu ngutamakeun pangenteng badan jejeralatan nyingkaran panarajang di antara cakaran-cakaran musuhna plos. Hiuk plos. Cakaran teh nyiamos ukur ngajamret tempat kosong. Basa panarajangna bisa disinggahan kilintung teh atuh muji kana karikatan jeung kacepatan gerak musuhna. Tetela cenah ilmu pangenteng badan kita bate geus ngaronjat tibatan baheula. Basa tarung sawatara puluhan tahun katukang kilintung teh jadi beuki penasaran. Atuh laju lain milaan dina rajang kiwari mah kecepatan gerak nanti dironcatkeun pun kitu dinaik di kana jurus maung kahiangan anu leuwih ampuh. Awak kilintung ngadapong lir maung arek ngarontok mangsa. Awakna semut dongko suku katuhna ditarik saeutik ka tukang satengah lengkah. Leungeun kenca jeung katuhna geus ngawangun cakar anu geus sayaga rek dipake nyakarnya saak badan lawan. Mireungeuh eta jurus kita pate eleh geleng atuh. Masih dina tata gerak ilmu silat Garuda Ngelayangna kiwari geus masang jurus nangtung pancu. Suku katuhna diangkat 3 siku 80 derajat. Bari kadua leungeunna teh diangkat ngawangun jangjang manuk anu taki-taki arek hibar balasat. Seak gaceleng kilintung narajang jika mau ngerek ngarontok. Lamun sik jago atah-atah mah moal teu sawan atuh atawa kasih mah borora bisa ngagiwar kaburu kabeunangan manten. Tapi kita pa anu sadala ieu geus ngaronjatkeun di pangabisana sakilat. Suku katuhuna teh diteulekeun kana lemah. Jeleng kalayang plos panarajang kilintung bisa disinggahan. Awakna nyolontot milepas ka hareup. Sakilat dampal suku katuhu kita pauge nganyajak kana punuk kilintung. Jabrod, solontot, koloyong atuh meh-mehan we nyolontot ditotog. Lamun hanteu kaburu ditahan mah atawa direm sakaligus. Kilintung laju ngabalikeun badanna ka tempo huntuna mani kekerot beungeutna kawas besi ata beuleum. Mimiti ka udang ngamarahna gadam ngagerem jika maung anu pikasieun. Sedengkeun ari kita pa sabada badanna napak kana lemah. Laju taki-taki dewe sajaga diri ngayonan panarajang musuh. Panonan teu seukeut ka hareup teu sirikna nepi ka handeng ngiceup inggis kapalingan gerak. Aya kamajuan si laing teh tapa. Tapi lain nganu ngaharti sia bakal unggul deuleu. Tetep sia mah moal bisa mapakan pengabisan dewek sia euy. Ayeuna lain kamari, kiwari lain baheula. Sok lintung, geura maju deui euy. Gede hati sia taba. Asok euy.
hayangnya orang teruskan. Urang pada-padanya ke sabuk milang tatu. Lalu jajaten nusanyana ceng dewek. Itu nate Kilintung maju dina rajang. Kiwari mah beki garang jeung ngabahayakeun. Matak paur atuh kadenge mani ngagerem. Anu ngaharati lian dimetakeun jurusna Kilintung teh geus ngemat kakuatan gaibna. Seak kia jeleng muka di Panarajang kita para dawe ngegetera tena memehan kasima tuh. Lamun teu gancang sadar kana kayaan marikat nagiwar sekaligus malas narajang jabrot. Perep kita banget gabrok kana careham. Tapi aneh atuh sakitu tenggelan kita panenggal kana careham Kilintung. Tapi Kilintung teh tagen hante rengrot. Jika anu hante kapangaruhan teu karasaeun naon-naon. Gajeleng kita pamundur ka tukang rada ngajauh. Bari ngeukeureunt tes sacoroning hatena. Tete lah kekuatan aing teh acan mampu pikeun ngungkulan kawadukan si Lintung. Kayak kieu mah cilaka palang siang aing nu bakal teter eleh jajaten. Kita pateh mimiti kaentrepan ku rasa kasalempang inggis dirina anu kateter kasoran eleh jajaten cara ti heula. Hahaha. Azok sia apa? Nah, aya nu leuwih hebat batan tadi serang tenggelan deh euy. Rajeun tenggelan sia teh keuna kana sasaran. Tapi lemah deuleu, bieu sia euy. Ulah waka sombong Lintung. Keur sitapa moal arek mundur sasiku. Moal arek ngejat satunjang beas. Sok urang teruskeun sar. Sar maju deui sia taba. Seret kita bate nyabut kerisna seak. Kiwari mah narajang bari ngagunakeun kerisna. Keris nyorocos rek nojos kana hulu angen Kilintung kentak sarua nyabut kerisna seret terang nada. Keris kita ba. Dua keris diadu balu karena atuh pohara daya tawe keris kita ba teh nepikeun kapotong. Sabat kita pake ngaranjuk kaget bari ngagajeleng ka tukang teteh lah geningan cenah Kilintung teh. Kiwari teh boga keris anu luar biasa. Dina kayaan masih keneh kaget. Kita para dapalanga sakilat tampal suku katu Kilintung teh ngajajak kana dada kita pariuk jabrot. Kita pangagebrurubu bari ngabebengkang we acan baka bisaeun hudang keras ada dana mani nyeri jeung ngeungap. Getih ngalai tina juru bibirna. Kita pahan teh kitu wae pasrah laju maksakeun muniang udang mancukeun di tantunganana. Getih dina juru bibirna teh diusap geus kitu mah taki-taki dimasang kuda-kuda. Hahaha. Karasa sia taba. Nah, sia teh maksakeun maneh deuleu. Walaya haretina euy. Anggur mah ganjang tunuk taluk kadewek. Terasra bongkokan. Jadu teuing Lintung. Teu aing mah sudi keneh mati rela ajal binasa tibatan serah bongkokan mah. Benar bandel sia kurang ajar. Rasakeun jurig. Ceuk Lintung kiwari mamiheulaan dina rajang. Bari hanteu metakeun kerisna. Eta keris teh kiwari mah geus diasupkeun deui kana warangkana. Laju ngaraan pecut anu melit tina cangkengna eta pecut teh ngagebae panjang dijieunna teh tina kulit muning. Geus kitu mah pecut teh dipuihkeun war. Laju he dipuntang banting, dibubat babit ceter matak paur atuh mata kesoak. Sakabeh murid kita pa anu lalajo basa mireungeuh guruna geus kabeunangan bari eta Kilintung teh geus ngagunakeun pecut. Puguh we atuh salambang inggis cenah guruna teh kateter kasoran eleh jajaten. Aduh, cilaka euy tingali tuh. Guru urang geus kabeunangan itu si Lintung ngagunakeun pacutna manis sakitu. Pikasieunana euy. Alah, palang siang ki guru teh kasoran eleh jajaten. Kumaha atuh lamun geus kieu euy? Urang guru saya ka diri pikeun ngabantu ki guru. Piraku atuh arek eleh ku si Endul mah anu sakitu belana ka urang. Pasti lamun si Endul mah beka melaan guru urang. Hayu euy.
urang petakeun deui saja tak bener atuh bener ulah eleh ku si Nul euy hayu urang petakeun deui panah ketep jeung tumak euy. Cek murid kita laju we atuh matakeun deui pakarangna balesat pating cariut tumak panah jeung batu. Tapi kelintung teh kawas anu henteu malire we kana eta panarajang da eta we basa tumak panah jeung batu keuna kana awakna teh henteu mata kana naon awakna teh wadah tuh. Pugu we sakabeh murid kita mani colok kaget teh geuning cenah kelintung teh sakitu wadahna sakitu wadukna. Najan kahujanan ku panah tumak jeung batu oge henteu karasaeun naon-naon pugu we atuh mani molohok kabeh kaget mata simeuteun teu nyangka lamun kelintung teh sakitu gagahna. Cilaka teh laki dihitung teh sakitu gagahna urang henteu bisa ngabantu Ki Guru. Enya atuh kumari geus kieu euy. Alah kumaha tuh tinggal itu Ki Guru adek di Narajang pecut euy. Bener we kita pate kerunjang areban kelintung anu geus ngagunakeun bacutna yuk ceter balesat. Pecut ngabalesat ngulawit arek meulit kana beheung. Rikat kita pate nyobaan nyingkahan bari ngalalapkeun sirahna pros atuh pecut teh nyamos ukur meulit tempat kosong. Asanya pecutna geus nyamos kentak di pedol deui didudut sakalikeun bari pecut langsung di samberekeun deui kiwari mah ngarek meulit kana leungeun. Tapi kita pasakilat narik leungeun apros di wae atuh teh nyamos. Ngan oro kaya kacepatan pecut teh beuki pohara cepetna keur makayaan kita pate geus 1000. Tanagana geus mimiti sudah kacepatan gerakan geus mimiti laman. Atuh sabata basa eta pecut nyuruwuk ngabalesat ngulawit kana suku geus henteu bisa disingkahan. Ulawit geus ngulawit kana suku laju dipedol saketarikna kadabut. Atuh awak kita pate nebikeun gangga debut kawas nangka asak. Cung curungan mani karasa seueur jeung linu. Kita ukur sumengira nahan ka nyeri. Kurang ajar lindung. Hahaha. Robo sia taba. Sakedeung deui sia moal bisa walakaya. Jeung moal bisa kabur euy. Ceuk lindung kitu teh bari kentak ka jeleng. Ngadeukeutan awak kita bagus kitu madampal suka tuna teh eulekeun dipake ngececek kana dada kita ngep atuh kita teh geus teu walakaya karasa dadana mani eungap. Bisa udang deui sia jadol. Ayeuna sia ku aing bakal diborogo deuleu. Cek intung laju geus kitu mangabalikeun awak kita pasina nangkuban. Bari kadua leungeunna teh ditalian make pecutna. Atuh kita teh ukur rumahu we sajeroning hatena. Teu nyangka lamun dirina teh bakal beunang kacang alak geus kasoran ka teter eleh jajaten. Si Galing jeung si Asma basa mireungeuh kita teh geus beunang kacang kalak puguh we atuh mending milu bunga. Sedengkeun sakabeh murid kita mah kabeh oge reuwas nempo guruna geus kacang kalak teh. Ari arek nulungan henteu wani da puguh. Sakitu hebatna eta Kilintung teh geus kasaksian sakitu gagahna. Najan ditulungan yang hareupan Kilintung ge moal aya haratina. Beunang Ki. Teh kumaha ayeuna mah sia tapa? Maneh teh geus moal bisa kabur. Enya hebat Ki Guru. Ye si tapa teh tos kengeng ye. Alah, kumaha geus kieu ye? Nah itu tinggal itu muridna mani rongok pikarunyaeun. Beungeutna mani sapasarwakeun meureunan. Tinggal ditindak eta muridna urang kocoran we Ki. Itu padepokan teh urang sakalian we urang duruk. Benar euy, aso ka itu. Asmo Galing bagian sia eta mah bira ge ngareupan cacing jauh euy. Ieu si tapang geus teu walakaya. Geus beunang kacang alak mah jong deuleu. Basa ngadenghe eta tilu karaman teh arek ngaguna sika ka para muridna. Pon kitu deui arek ngancurkeun ngaduruk paguron atau padepokanana. Kita pate atuh mani leuwas laju we cacari tari tujukeun ka Kilintung. Heula ulah arek ngaganggu ngaguna sika murid kula. Pon kitu deui ulah wani-wani arek ngancurkeun padepokan.
Nah, bete menang siada bae. Hehehehehehe. Ulah lamun nepi ka coba-coba ngaguna sika murid kula pon gitu ngancurkeun padepokan. Nepikeun ka irah wae maneh lintung. Moal nyaho di mana eta harta karun. Ay kalakang ngancam si Jadol teh hoga tu sia. Pirage murid sia deuleu jeung padepokan butut kitu. Udewek moal arek diguna zika. Ngan sia kudu janji deuleu. Kudu ngabejakeun di mana eta harta karun. Lamun coba-coba ngabong, teu daek ngabejakeun. Padepokan jeung sakabe murid siap bakal dikocoran kabeh deuleu. Cik lintung tanda ngancam kiwari mah ka kita apa? Kita pahan teu nembalan. Ukur ngarahu dewe sajroning hatena. Cilaka geus kieu mah balang siang. Harta karun teh moal bisa disalametkeun. Lamun aing hanteu nepikeun ka ngabejakeun di mana eta harta karun nganu ngaharti. Padepokan jeung muridku aing teh bakal cilaka. Tapi lamun nepikeun ka harta karun, dipasrahkeun ka jalman lalu lain hakna. Meureunna aing teh dosa. Geus teu amanah, geus lancalinci luncat mulang udara tina tali gadang. Nya bisa kumahan teuing dosana. Kumaha ari geus kieu? Kita apa bingung anu teu manghitung-tung sudah mana anu taya hinggana. Kumaha nyapi lampaeun atuh ari geus kieu? Miharep aya nulungan atuh saha ka jalamana kapanan kiwari mah geus eueuh kibantarkeun ni anu bakal nulungan. Kita apa teh ukur cumerit we sajroning hatena. Sasambat anu maha kawasa munut tulung ka Gusti anu maha suci. Mugia tiasa cenah dibebaskeun disalametkeun. Lantaran ari munggu pangeran mah teu aya anu teu mungkin. Ari kuduna salamet mah salamet bae bakal datang ti mana pitulungan teh anu henteu kaduga ti mana jol atawa datangna. Sok sanajan butuh kasabaran. Pon kitu deui keyakinan. Lamun jodoh pati bagja jeung cilaka teh geus aya nu ngatur geus ditangtukeun. Hamo bisa dipondah deui hamo bisa dihalangan. Manusia ukur dharma ikhtiar pasrah sumerah kana kersa anu maha kawasa. Kita pa geus kitu malaju we dibarawan ninggalekeun eta padepokan. Ilalajoan ku para muridna anu ngarasa salempang malang hariwang ku kasalamatan anu jadi guruna. Kabeh ge alum ngamuka sedih, pikiranna bingung kudu kumaha nulunganana. Ki guru mesti barawa. Kumaha atuh ari geus kieu ye? Urang teu bisa kukumaha. Enya atuh bingung. Bingung kumaha nya pilampaheun ditulungan lain. Pilawaneun atuh diantep melang hariwang inggis ki guru kumaha onam kumaha atuh. Enya dawek ke lain teu wani nulungan ki guru. Tapi kapan najan lamun memaksakeun oge urang teh batak cilaka. Mudah-mudahan we ki guru teh hanteu nepikeun ka ditanasa. Kapan ku dibarawana ki guru teh marana butuh pituduh ke ki guru. Di mana lebah-lebahna harta karun? Enya mudah-mudahan we kitu. Ku nuduhkeun di mana harta karun ki guru teh hanteu nepikeun ka dipaehan. Tapi kapan eta karaman mau ngideung teh geus kasohor atuh ka jam-jam talangas. Dewek mah inggis kumaha lamun geus ngabejakeun di mana lebah-lebahna eta harta karun ki guru teh bakal dipaehan atuh. Enya sarua kuring ge pas pamikiran sabamadegan. Tapi mudah-mudahan we atuh aya pitulung ti Gusti anu Maha Suci. Ki guru aya dina panangtayuna kersa nu maha kawasa. Ya mudah-mudahan we atuh kitulah. Najan ayeuna ki guru dibarawa ku eta jalma jahat. Ki guru teh sing aya nu nyalametkeun atawa salamet we hanteu nepikeun ka ditanasa. Sakabeh murid kita pa ukur pati ngaharulang we bari ngadua mudah-mudahan cenah guruna teh ditangtayunganna bisa disalametkeun atawa aya jalma anu haat nulungan. Kabehana kawas anak hayam ditinggalekeun ku nu jadi indung. Teu kabayang kumaha kayaanana. Lamun nepikeun ka kita pateh dajal binasa atawa nepi ka kahanteuna. Tang tuai atuh kayaan di padepokan teh geus eueuh pupuhuna, geus eueuh guruna. Bisa jadi paguron teh bakal bubar.
Kitu kaayaan di paguron teh, peuting eta jadi peuting anu matak getir, peuting anu mata kepoek, matak peteng kana hate, bingung anu teu manggih tungtung, sudah mana anu taya hinggana, kudu kumaha nyapi lampaheun, kabehana oge eueuh anu taranang, eueuh anu bisa sare, kabeh ge nyileuk kabeh kaasup bienok ge sarua. Melang hariwang ku kasalamatan kita apa. Naon rupa kejadian kaayaan di paguron Ciburuy teh kawas anu nembus rasa. Kana rasana si Endul anu keur tapawe di jero gua. Dak lumadak si Endul teh ngulisiknya beundah. Ih, nah ya naon, jantung aing maniratuk tutunggulan kieu sesebelakan. Nah bet inget ka paguron, kita pa maningal langkang, nakongkolak panon. Nah ya naon atunya di paguron teh. Gitu cekeran tas hati si Endul manehna teh inget ka paguron, inget ka kita apa. Ahna dirarasakeun teteh lah hati si Endul teh beuki kumajota yang balik. Pikiran teh inget baik ka paguron jeung kita apa. Jung atuh cengkat munial hudang. Bari merhatikeun kasabodeureun eta gua. Alah nya hati ngaranna ge hati. Tipang palerekeun ge hese. Nah aing teh bet kumajot hayang balik ka paguron. Nah aya naon di paguron? Moal kitu. Paguron teh geus kadatangan ku para karaman maung hideung. Ceuk si Endul geus tegoe manehna teh goreng sangka. Bisa wae cenah ka paguron teh geus kadatangan ku Pancawaya Kumarabahaya. Geus kadatangan ku karaman maung hideung. Si Endul aju we manehna teh kaluar ti jero gua. Basa geus aya di luar katembok ngadangong si Belang geus nungguan. Bari gaur ngagerem geus kitu mapok kadenge cacarita sorana handaruan. Endul, kaayaan hate maneh ajeng pikiran maneh anu inget ka paguron jeung ka kita pati teu nyalahaneun. Lantaran peuting ayeuna teh ka paguron geus kadatangan ku para karaman maung hideung, malahan mah geus hasil mawa kita pa geus beunang kacangkalak. Kitu anu katingali ku aing maem. Kitu cenah ceuk si Belang teh kangaranan bangsa lembat lemut. Panonna teh henteu kawates bisa nganyawankeun kana kayaan anu sakitu anggang sakitu jauhna. Pugu we atuh si Endul teh maninggal kebegeurewas. Lamun sik nya kitu atuh cenah ti guruna teh ayeuna kayaan bahaya. Pon kitu deui batur sapagurona duka teuing kumaha nasibna. Kudu sagancangna ditulungan, kudu sagancangna diteangan. Ai lamun nya kitu Cirako nya cilaka kudu sagancangna yeuh balik ka paguron. Ki guru kudu sagancangna ditulungan. Ceuk si Endul ada teh bari kura-giru arek ninggalkeun eta guha ge karek ngabaratna kelumpat. Tapi kaburu dipegatan ku si Belang bari pok kadenge si Belang teh cacarita bari depa. Hai sok geura naik kana tonggong aing ngarah gancang teu pieum. Nah bener sia maneh teh Belang, lamun numpak tonggong maneh bakal leuwih gancang tibatan lumpat euy. Bener,
Asyak ulah loba lila ulah loba bacot sia senul. Kanjang naik kana tonggong ngaing. Lantaran ngaing mah lamun lempang teu kudu make suku. Lumamba uteu ngalengkah. Tapi bakal ras jelek azok naik kana tonggong ngaing deuleu. Cek si balang harita teh marentah ka Sinul pikeun sagancangan numpak kana tonggongna. Tetalang ke Sinul teh celak atuh kiwari manumpak na tonggong si balang ngarempoyak rada ngarempoyak saeutik lantaran awak Sinul teh mani sakitu padag tangi gulana. Allah, mani berat sia teh Nul. Bungan sia betayang ditumpakan, tapi keun bae berat-berat oge. Bakal ganjang tepiem. Cek si balang teh bade ngakipekeun awakna les wae ngeles leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Euleuh mitra waktos na parantos teu nyekapannya. Cageula urang tuna jejer carita Sinul jawara oloke jodugi ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirana mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak